Yo anak bandel pisan geus dek magrib sabani keneh lain nagara mandi. Nis nya mak yo urus salah anak maneh bandel pisan rasap mak anak maneh teh janjang bandel pisan koyak kieu dek magrib can keneh mandi. Mak, eta teh incu emak perasaan unggal poe dicarekan wae. Incuna we bandel capek mate perasaan unggal poe ngomongan wae. Tapi di tempat-tempat ku abi emak mah galak ka anak sini sungkul. Tapi ka incu emak nu lain mah henteu. Emang anak si Nisna we bandel na oge minta ampun. Nya mak ngaranna ge budak leutik emang kitu. Tapi lamun ka anak si Neng mah henteu. Padahal anak si Neng ge bandel tapi emak teu nyarekan. Jelema mah jadi kolot mah ulah kitu. Ulah ngabeda-bedakeun incu sanajan anak nu susah. Kan tetep ci ujang mah incu emak. Mak ulah nepi aya rasa iri hati di incu-incu emak. Karena emak sering ngabeda-bedakeun incu. Edek susah, edek beunghar, edek ganteng, edek gote. Manehna tetep incu emak. Urang kan teh nyaho mak, engke geus gedena incu mana bisa ngabela urang. Matak nama sebagai kolot ulah sok ngabeda-bedakeun incu. Nice. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam Cek Haji. Ieu Cek Haji aya sayur geus 2 poe tapi geus dihanetkeun. Diasaan ku Cek Haji tapi masih ngeunah. Ieu geus eueuh nu ngadahar, anak incu Cek Haji geus arembungan. Cek Haji teu kamari oge geus teu selera. Ieu keur ece hayang kan? Ieu aya samangkok deui daripada kapiceun. Lumayan Cek sayur lodeh. Teu Cek Haji, abi nempona oge geus teu selera pisan. Lamun teu nanaon mah piceun we Cek Haji. Atawa bikeun ka hayam Cek Haji. Da abi barina oge geus masak Cek Haji. Nyangga satu Cek ari embung mah. Dahareun geus teu hayang, dibikeun ka tatangga. Cek, Nyanis. iya Cek, abi aya kolak. Aduh, panas keneh geuning nis. Wah, seungit loba ieu santenna. Ngeunah Nyanis. Nuhun Nyanis. Keur beberes Cek. Nyanis keur beberes. Oh, Cek, aya masalah naon jeung Cek Haji? Eueuh masalah naon nis? Kieu Cek, Cek Haji teh nyarita ka unggal jelema di warung si Nur. Cenah mah Cek dibere sayur lodeh ku Cek Haji, embung nolak. Cenah mah nita dipiceun. Kumaha eta caritana Cek? Benerna aya naon kitu? Oh, caritana 2 hari yang lalu nih Cek Haji teh datang ka dieu mawa sayur lodeh. Tapi di tempo ku urang sayur lodeh teh geus haseum nih, geus berbusa gitu. Emang manehna oge ngomong eta sayur anu 2 hari yang lalu, tapi geus meunang ngahanetkeun. Manehna oge ngomong nempona oge geus selera, jadi sayurna dibikeun ka dieu nis. Nya urang ge embung lah nis, seolah-olah urang di dieu miskin pisan gitu nis. Nepikeun ka dibere sayur ku manehna oge geus teu selera. Nya Cek, manehna ngomong ka batur. Cenah mah Cek, hampuranya Cek. Disebutkan ku Cek Haji miskin aja belagu. Nepikeun kana hate sabenerna matak abi nanya ka Ece. Aya naon kitu? Baiklah nis, antepkeun we. Da emang cigah kitu Cek Haji mah biwirna. Oh nya, ieu nuhun nya nis kolekna. Sami-sami. Nuhun nya.